La ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para wargi sadayana pada kali sering peribados dina pelajaran bahasa Sunda Arab anu insyaallah orang dina dinten ayeuna bakal medar materi bab kedua kanggo kelas 11 nyata judul materina tayasanes sisindiran. Anu apal sisindiran pasti atuh pada apal sisindiran mah. Sanes sisi laut, lamun sisi laut mah eta judul lagu nya. Kos kumaha sisi laut? Sisi laut Pangandaran. Tah kos kitu eta judul lagunya. Mung mah urang bakal medar sisindiran. Kos kumaha urang apal sisindiran? Tentuna kedah diragepkeun. Mung sataacan urang ngaregepkeun ieu materi nomor kahiji kade dina classroom ulah hilap kedah ngabsen heula. Nomor kaduana dina YouTube kedah like sareng komen nami sareng kelas sewang-sewang. Nomor katiluna eta regepkeun sareng catet materi dina pelajaran bahasa Sunda Arab kana buku catatan bahasa Arabnya bahasa Sunda Arab kitu. Mangga regepkeun materi bab kadua. Oke, ini bab kedua sisindiran. Sisindiran asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atawa caritan anu dibalibirkeun hanteu togmol. Hanteu hatogmol teh sarua jeung talangsung nya. Nah, lamun ningali kana wanguna eta sisindiran teh kauger ku Purwakanti, anu kadua jumlah engang dina unggal pada lisan, anu katilu jumlah pada lisan dina unggal padana. Kos gitu. Salajengna ieu wangun sisindiran kasup kana wangun ugeran atanapi puisi gitu nya. Ngabogaan ciri-ciri di antawisna diwangun ku opat jejer kahiji jeung kadua cangkang, katilu ka opat eusi gitu nya. Katilu ka opat isi. An kudu Murwakanti gitu. Murwakanti kudu sasora jeung vokal dina tungtung jejeran eusi. Contohna seperti di luhur eta contoh cangkang jeung eusi. Wanguna ceuk MA Salmun sisedan teh aya 3 rupa lamun ditingali kana wanguna. Aya ngandung nasehat atanapi piwuruk, ngandung sesebred jeung silih asih gitu nya. Nasehat piwuruk terus sesebred heureuy jeung silih asih mika cinta kos kitu nya. Sajabiti eta contoh sisindiran piwuruk sesebred jeung silih asih contona. Ieu aya nomor kahiji sisindiran paparikan nya. Lamun paparikan mah kecapna tina perek atanapi padeukeut gitu. Sana tina kecap parek atanapi deket ciri-ciri nama diwangun ku cangkang jeung eusi ya, cangkang jeung eusi padeket gitu. Padeket teh Murwakanti jumlah engang dina pardesana aya 8 engang gitu nya. Terus ieu contoh sisindiran paparikan 2 cangkang 2 isi. Contoh nu kadua sisindiran rarakitan. Tadi paparikan enak narakitan mah ciri-cirina diwangun dua cangkang jeung 2 isi. Terus jumlah engang dina unggal pada lisana aya 8 engang. Tuh ditulik dina eusina rarakitan aya nu mangrupa silih asih Purwakanti sareng parak sareng piwuruk sareng sesebred. Ieu contoh sisindiran rarakitan. Panjalan soreang. Terus sisindiran wawangsalan nomor katilu nya. Wawangsalan ngandung artina jawaban
beda wawang salan mah dua berarti hiji pedalisan ke hiji cangkang pedalisan kedua geusi gitu eta bedana wawang salan mah kos kumaha jadi aya dina pedalisan kedua teh pijawabeun tina cangkang teh belut sisi darat kapiraya siang wengi berarti jawabanna no eta nya andung tilu unsur seperti anu tadi sami nya diantawisna lamun ningali kana unsur-unsur wangsalan jeung contona eta luhur tah terus ieu kesimpulanna sisindiran diwangun ku paparikan rakyat wangsalan. Para wargi sadayana siswa-siswi anu ku pribados dihormat tas sakitu materi anu kurang dipedar dinten ayeuna mudah-mudahan aya manfaatna ulah hilap eta materi sadayana kedah ditulis di buku sewang-sewang nomor kaduana insyaallah dina pertemuan salajengna urang bakal ngalaksanakeun tugas kanggo sewang-sewang tah segitu ya mudah-mudahan aya manfaatna billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.